Kemana? Kulin deh, ke Puntang. Segera mereka balik. Iya, kalau kopi nu hejo gitu Mas mantong milu, cicing mana mah di imah. Ngomongkeun naon euy, Bah? Bener kan ini. Haji. Maksud aing tadi teh cai, aku ieu mah. Iya mah, yang bulu bitis. Oh, banget sih ya. nakal. Eta boy. Alhamdulillah. Biasa we. Kan baru udah partisipasi, majikan partisipasi. Jeung aing mah teh hayang emang mana oke. Lapar, Bah. Oke atuh. Arek oge nirunseun yang. Halo, mesti sabar. Saha nu lapar, Bah? Eta boy. Lapar, boy. Aduh, aing tandahan. Di imah, Bah, pamajikan. Can sarapan urang kita tadi keneh teh. Berupukan iya betul. Nya ka mana pamajikan mana tuh? Oh, bukan tadi itu terulin. Terulin. Lain shopping, lain. Lain shopping mah kede ya tuh. Tapi aya ya tabah yang ngalaki itu bisa keluar putih Aya goy, cokolot baheula mah eta teh. Ari nu murag bulu bitis mah kan. Tara cicing di imah. Iya mah, panjang bulu bitis. Panjang bulu betis. Naon panjang bulu betis teh? Eta bisa ka mama lah ka beli ku pamajikan. Asal karunya aja. Bau-bau nama. Ngomongkeun urang ieu mah ya. Aduh. Punya heueuh ben pira kudu ya rek puncak camping kita jadi ieu mah nyabahnya. Ieu ngerakeun aing teh bisa ini penting deui mah. Bisa penting wae padahal. Kenapa sabeting ya goy? Eta mah ditanya ka diri sorangan. Nah, betul bisa keluar penting. Ising ieu mah yang aja mah boga riwayat. Jika nambah buah jeung boa eta mah baheula. Gitu. Ya, mungkin atuh. Ku pamajikan mah penting. Jika nambah eta mah lulus ka imah teh langsung make rantai. Jadi mereka keluar si benji ka pantat teh langsung dibetot rantai. Aduh, Ada ini ku silaing ben. Kemana? Kulin teh, ke Puntang. Yang ngilu atuh. Urang mah pasti ngilu. Cuman balik orang tengah peting. Kan aya angkot di ditu ge. Bener tuh. Hai. Sekira mereka balik mah. Geus montong milu cicing maneh mah di imah. Kegepan pamajikan ka ditu. Daripada diomongeun. Geus kitu teh urang ditangka tanggung jawab ke teh. Bah tang ngomongkeun ka pamajikan. Bejakeun kieu. Geus tamu laku.
Ngaranna ge partisipasi kababaturan jeung pamajikan. Ulin ngilu, balik ge ngilu. Ngomongkeun haon euy bah, ben we kat ngeunah kitu atuh salah katakan kitu urang ini teh ya. Eta boy. Ngomongkeun tadi. Ngajarkeun teh partisipasi. Partisipasi. Barudak partisipasi, cenah pamajikan partisipasi. Jeung aing mah teh hayang emang mana oge. Saridu atuh. Kudu urusan pasien jeung keluarga mah kelanan. Ning tong jadi tong dibawa mah sudah teh. Bener. Jing, malah ngajakan ke CS pisan. Kadar hayang ngilu tapi balik. Oh, atuh eta mah sarua-sarua keneh we intina mah. Sieun ku pamajikan. Intina mah eta we ngeun. Moal bisa jauh-jauh teuing eta mah. Sarua geus dibawa eta gitu. Aing mah daripada rudet Ben kena si masalahin babatiran jeung pamajikan nya. Mending oge Montong ngilu mana? Haji ke CS pisan ieu mah. Oi, kopi euy. Wah, gila keneh kitu teh. Wah. Udah mantuan naon, Bang? Udah mantu bisa masuk we. Goreng teh. Goreng. Awer tempe. Pernah bah ieu mah hirup teh euy. Ngaliweus siswa hangang. Uang jeung jengkol liweus. Lagu suling Sunda asa jauh ka nyawa. Lain seruling atuh ke. Suling. Lain bae liliwatan kitu urang euy. Sok wae. Pikiran batur macam sejen teu boga pamajikan we euy. Itu talak ku harapan. Lalat ge kudu bisa. Tergantung ke awewe. Di waktu awewe tersibuk teh kan bisa orang meureun pernah teu nangka. Kamu ngerti maka dinya. Kalau bana teu ngarti. Eta Mata sing ngarti atuh sia teh. lain aya ngomong. Dua. Cager euy. Iya jelema teh. Di mana? Alhamdulillah. Biasa we. Cager. Cager. Ya kurai cager mah. Kawana wae atuh euy. Aya we. Ya, lawas di lawas. Karena gini omongkeun. Untuk ngomongkeun goreng. Asa ngaliwat teh. Anak guru duga dieu. Wah, tadi ngomong gitu, pajarku ngaliwat teh segala teu boga pamajikan we. Yo ngomong teh Bang. Lain. Dipikir teh. Ngomong waranian anjing satu kangen ngomong pamajikan. Padahal ada sieun. Erek kumis sakade pagar kabupaten ge anger sieun. Rek jangocak ieu ge. Lain sieun. Sieun mah henteu. Menghargai, Bang. Kita majikan. Nengekeun Mang Ben. Pamajikan mau ulah sieun. Tinggal hargaan, wah gitu kan. Nengekeun. Ngomong sieun mah henteu. Ieu mah ngayap-yap sugan Sieun loba. Beginian atuh bisa. Aing ge. Aing hukum. Kan. Marane geus sarua. Ayo urang mah nuturkeun cek si Uang. Lain sieun cenah. Era. Jadi urang makan era intina mah sieun teh Mang Ben. Gitu. Era kunaon? Ayo pamasukan saeutik ka hayang gede. Bisa kitu bisa teh. Gimana, Wak? Biasa we konsumen. Alah. Ngopi anu. Tempe-tempe atuh.
lapar itu tadi teh orang teh terus dah di Panyawangan aing teh. Wah, pada baca. Wah, Dah di Panyawangan. Kamu niat dari Panyawangan dan mau ke dia. Kamu beak gitu maksudnya. Jadi kesidinya ngomong Panyawangan lah. Waduh, urang teh belikeun opiun. Aing belikeun opiun halal. Saya nyatu sorangan daek. Urang ge pang dia di Panyawangan teh sombong. Ngaya ge jauh Panyawangan. Urang mah ya asa jauh Paninungan, dia jauh Panyawangan. Tuh Kasawang. Karena lagunya gini kan. Di Kasawang di Anggalna. Gitu. Aing kopi hideung euy. Kopi nu hejo gitu euy. Wah, edan. Nah kumaha kopi hejo. Wes kulung tajukut loba atuh yang hejo mah. Tulisannya kopi. Jadi kopi hejo. Kopina nu berwarna bensin. Itu coklat. Kalau hideung bosen hideung wae mah. Hideung jeung hideung we. Aneh-aneh segala. Yang kopi nu hejo. Sia turun ka handap. Dengan aduk munding cekeun bucihan itu pelan-pelan hormatnya. Dasar udah. Datang-datang. Lapar hayang dahar, hayang ngopi geus kitu nginjem udut. Malikeun tara, meuli tara.